Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi sareng rerencangan abdi ti kelas 10 TKJ 2 badmintonkeun kaulinan Sunda zaman baheula nyaeta egrang anu didina ku Ibu Isti. Egrang nyaeta ieu panjang anu didambel tina awi anu tiasa ditaekan ku saurang teras jalan tinu jarak katanapi waktos anu ditangtu. Mimitina egrang ieu mangrupikeun olahraga tradisional atanapi kaulinan tradisional anu upami ditilik susah milari di mana asalna. Tapi sababaraha panaliti nyarioskeun yen kaulinan ieu parantos aya ti saprak zaman kolonial Walanda sareng kaulinan ieu dipangaruh ku budaya Cina. Kaulinan egrang ieu saestuna rada unik sareng cukup nguras tanaga. Kusabab pamain kedah terampil ngajaga kaseimbangan awak sareng lempang secara stabil dina awak tongkat kai panjang. Aya sababaraha anu ngajantenkeun egrang salaku kaulinan tradisional, tapi aya oge anu nganggap eta mangrupikeun olahraga tradisional. Kaulinan atanapi olahraga tradisional ieu ngagaduhan hartos anu jero pisan upami urang ngalitik deui. Kunaha? Kusabab kaulinan ieu kedah dimaenkeun nalayan niat anu kuat. Nalika suku aya dina awi teras condong ka hareup lempang, pamain kedah henteu ragu, pamain kedah jalan gancang sahingga saimbang sareng henteu murag. Upami murag eta bakal celaka.